Jadi kumaha kajadianna? Tadi dia bah, abdi nu ana duit na lomari ngan leungit teh jeung leungit sakumaha buni oge angre leungit naonnya bah. Yap, yuk coba pakai. Terus kumaha ieu? Coba tinggali ka tukang. Naon? Hah, manehnya nu maling duit urang? Nah bisa ningali. Ya bisa atuh sirit di kode. Mana sih teh duit urang nu kamari jang kontrakan jang nyokot teh sia mah. Duit naon ieu teh? Geus lah urang pencit Ampun mang, mah. ampun tong dipencit mang. Heuh asal bejakeun lah saha nu nita maneh maling sok. Boro. Nya inung budak pak, inung budak kepaksa abi ge. Pira ku majikan titah maling burung sugan. Nya pak teu percaya mah hayu geura. Yeuna kumaha bah? Bah? Bisa. Hah? Mah, Aku maya hasil tuh ya. Kang Komeser skincare anjing ih. skincare tinggal itu wae ketewak. Citong boros teuing atuh situ mulian skincare geus ku apoe atuh dasar rua bodas. Sah nu boros ha? Mani ngapoe melian rokok beak genep bungkus engangan menta skincare nu saminggu sakali disebut boros ha? Nu boros teh ha? Sah. Naon mana teh meubeutkeun katel dirusak? Geus teh era ya batur di dieu. Paduli teuing sugan sa RT ka dieu lah. Mane nu eueuh ka era mah balik-balik teu bawa duit kantun kawe sapenting jemput naon wae tuh mane teh main gaple we nya di pos rona. Main gaple naon sih teh? Bisa ge hanteu aing. Alah ngawadul sia mah.